Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Ya ayyuhal muzammil Yeuh nu disimbut qumil laila illa qalila geura hudang salat ti peuting kajaba sakedeung nisfahu aw inqus minhu qalila satengah peuting atawa kurang ti sakitu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila atawa leuwih ti sakitu geura baca Quran kalawan anca. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila Saestuna kami rek nurunkeun pidawuh nu berat ka maneh. Inna nasi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila Saestuna nyaring ti peuting teh leuwih hade tapakna sarta leuwih tandes nyerep bacaanana. Inna laka fin nahari sabhan tawila Saestuna pikeun maneh di beurang mah loba pagawean. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Jeung geura sebut asma pangeran maneh sarta geura ibadah ka anjeunna kalawan ibadah nu junun. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila Nyaeta pangeranna wetan jeung kulon taya deui pangeran anging anjeunna nyapek jadikeun anjeunna jungjunan. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila Jeung masing sabar kana saniskara anu ku maranehna diomongkeun sarta singkahan maranehna kalawan hade. Wadharni wal mukaththibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila Jeung pasrahkeun wae ka kami jalma-jalma anu ngabarohongkeun nu dipaparin nikmat teh jeung bere tempo maranehna sakedeung. Inna ladaina ankalan wa jahima Saestuna di kami aya pangborogod jeung naraka wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima jeung dahareun nu hese diteureuna katut siksaan nu perih. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila Dina kaayaan bumi katut gunung-gunung genjlong satarikna jeung gunung-gunung jadi keusik ngalebu. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula Saestuna kami ngirim utusan ka maraneh anu jadi saksi ka maraneh saperti kami geus ngutus rasul ka Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila Tapi Fir'aun wangkelang ka eta rasul nya kami nibankeun siksaan ka manehna siksaan nu banget. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا Nya kumaha rek bisa maraneh nyelametkeun diri maraneh dina poean nu ngajadikeun barudak jadi huisan upama maraneh kalupur. As-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula Poean langit bejat ku balukarna salawasna janji anjeunna dicumponan. Inna hadhihi tadhkirah
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Saestuna ieu teh panggeuing nya saha anu miharep tan wande manehna make jalan ka pangeranna. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Saestuna pangeran maneh teh uninga yen maneh ngadegkeun salat kurang ti 2/3 peuting jeung maneh salat satengahna sarta 1/3 peuting bareng jeung jama-jama anu tarumut ka maneh jeung Allah nangtukeun ukuran waktu peuting katut beura anjeunna uninga yen maranehan teu bisa ngira-ngira kalawan persis tuluy anjeunna ngahampura maraneh ku kituna pek geura baca naon anu gampang tina Quran. Anjeunna uninga yen ti antara maraneh jeung nu liana indit-inditan di bumi miharep tina kurniana Allah nu lainna baka pararang dina jalan Allah ku kituna geura baraca wae anu gampang tina eta Quran jeung geura radegeun salat sarta cumponan zakat jeung harutangkeun ka Allah pihutang anu hade lantaran kahadean anu saniskara ku maraneh ditataharkeun pikeun diri maraneh teh tan wande bakal kapanggih ganjaranna ku maraneh di Allah ganjaran anu leuwih hade jeung leuwih gede sarta geura marentah panghampura ka Allah. Saestuna Allah teh maha jembar panghampura maha mikaasih.